Assalamualaikum Baraya Daramang. Ieu sim kuring dipasihan bibit melon anu usiana kirang langkung 3 minggon. Kaleresan sateuacan dialihkeun kana polybag anu ageng disimpen heula dina kulit cau ameh tiis jeung ameh kantun ngalihkeun. Ieu teh nemean sim kuring bade melak melon teh padah aya anu masihan ti rerencangan anu tos biasa nanem bubuahan. Urang tingal we perkembanganna saban dinten. Pami telepat dangu mah 2 bulan ge kacandak saurna teh. Tah pami mulus ieu melon sim kuring kapayuna hoyong nyobian nanem langkung seueur ameh tiasa dipeser ku Baraya. Sugan atuh lamun anu melakna sim kuring mah amisna kacida alabatan kabingah Baraya ka sim kuring. Di dieu aya teu nu sok nanem bubuahan mangga karomennya. Tah ieu sonten sim kuring nuju bebersih menakan buah ganas ti pengkeureun bumi. Kaleresan murangkalih teh hoyongeun ganas teh padahal mah sim kuring teu emut melakna duka melak duka henteu duka jadi sorangan. Ayeuna mah urang pesek we lah da jantenna ge di pengkeureun bumi sim kuring.